penjelasan tentang masalah bencana alam. Nah, dalilna diantawisna eta Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41 ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Geus katempo karuksakan, geus katempo bencana alam. Bahkan mineng pan, urang teh mineng nempo bencana alam saumur urang hirup teh mineng pisan nempo bencana alam anu nimbulkeun korban jiwa, korban harta. Penyebabna naon? Naon sababna terjadi bencana alam? Ieu teh dua perkara. Kahiji aya anu penyebabna kulantaran alamna diruksak gitu. Alamna diruksak, gunungna diruksak, tatangkalanana dibukbak, ya dibabad tatangkalanana, sehingga ku diruksak alam bisa nimbulkeun malapetaka kan bencana alam gitu. Penyebab anu kadua gitu. Alamna upamana teu diruksak, tapi manusia moralna akhlakna ruksak gitu. Qul siru fil ardi pangduru kaifa kana akibatul ladina min qabli kana aksaruhum musyrikin gitu. Sok aranjeun liar di muka bumi tempat tempung mineng kajadian-kajadian bencana alam di baheula keneh. Aya nu penyebabna kulantaran masyarakatna musyrik, teu beragama Islam yang benar gitu. Atau masyarakatna melakukan perbuatan maksiat gitu. Mun di zaman Nabi Nuh can aya penebangan hutan. Tapi terjadi bencana banjir besar bahkan global sadunia gitu. Yang utamana pisan di Timur Tengah, di daerah nu ayeuna jadi negara Israel, jadi negara Palestina. Asalna kan eta teh daerah Kanaan, daerah Kanan. Eta teh daerah anu pang gede-gedena banjirna dugikeun ka gunung-gunung ge ka keueup. Tah jadi ada dua perkara penyebab bencana gitu. Ku Gusti Allah tah diizinkan dugikeun ka terjadi eta musibah besar. Harpanana gitu. Liuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan geus karasa mah. Aya geus karasa mah ku manusia akibat perbuatanana. Atuh mudah-mudahan manusia teh tong jahat deui, tong ngaruksak deui, tong ngaruksak di alam deui. Kitu sing bertobat gitu. Tuh. Ari Gusti Allah ngadamel ieu alam teh geus saimbang. Teu aya pibanjireun, teu aya pilongsoreun. Gusti Allah pan ngadawuh anu dimuat dina surat Ar-Rahman. Ar-Rahman ayat 6 ayat 7. Wan najmu wasajaru yasjudan. Tatangkalan rek nu gede rek nu leutik tunduk patuh ka Gusti Allah.
Gusti Allah nyiptakeun tatangkalan di gunung teh tatangkalan pikeun ka gararde tunduk patuh ngalaksanakeun tugas salianti mere oksigen keur manusia tatangkalan teh bisa nahan cai di mana lamun hujan gede ge nu disebut hujan ekstrim cuaca ekstrim anger bakal kaserap gitu. Margi Gusti Allah nyiptakeun hujan ekstrim ge da hutan ge lebat gitu. Jadi hutan tumbuh-tumbuhan tunduk patuh ngalaksanakeun parentah Gusti Allah gitu. Wasamaa rofa'aha nya kitu deui langit yang berisi awan pihujaneun. Wa wado'al mizan Gusti Allah teh geus netepkeun kasaimbangan geus saimbang ayana awan hujan hutan tuluy sungai pikeun ngalirkeun cai ti hulu ka hilir wa wado'al mizan Gusti Allah teh geus ngamini ieu alam teh saimbang stabil gitu. Ala tatwau fil mizan kade manusia ulah ngaruksak karena alam anu geus saimbang. Jadi Gusti Allah geus nyiptakeun alam nu geus saimbang tah ulah diruksak gitu. Jadi diciptakeun gunung sakitu lobana ditumbuhkeun tutumbuhan anu gede ku Gusti Allah diparentah tunduk patuh ka Gusti Allah gitu di mana turun hujan tuluy ngalir ka sungai tah sungaina ulah diruksak deui tepat sabab nu diruksak teh aya bari wal bahri diruksak kade ulah diruksak sungaina contoh ngaruksak sungai teh nah dileutikan sungaina atawa kalkah dieusian sampah masyarakat teh mariceun sampah teh kawalungan geus tangtu cai bakal macet gitu cai anu kuduna ngalir ti girang ka hilir tuluy kulantaran kacocokan kahalangan ku sampah-sampah jadi banjir gitu. Jadi dosa gede tah jalma anu nyieun karuksakan. Itu hukumna kudu berat eta teh. Bangsa anu ngaruksak hutan, tatangkalanana dituaran, salga-legana, tuluy alih fungsi tina hutan jadi misalkan tanah pertanian, tanah industri gitu atau hutan dijieun perumahan jadi salah kelola kuduna kan sing bener ngelola nah hutan pelihara sebagai hutan tanah pertanian anu layak gitu tanah ke perumahan anu layak tak kulantaran tata kelola sebagai khalifah salah gitunya maka timbul kerusakan timbul bencana alam timbul korban nah eta dosa gede teh anu ngaruksak hutan teh komo nepikeun ka timbul korban korban jiwa korban harta hukumanna teh hukuman berat eta teh sabab sarua jeung kelalaian pembunuhan ya ngabunuh manusia anu kadang-kadang manusia tanpa berdosa gitu. Nanya kitu deui bangsa anu ngotoran walungan teh anu ngaralungkeun sampah-sampah ka walungan teh berdosa teh. Rek dosa karasa rek dosa teh karasa kan piraku teh karasa mawa keresek pinuh ku sampah dibalangkeun
komo loba perusahaan-perusahaan miceun sampah kawalungan eta teh berdosa limbah gitu. Jadi Gusti Allah mah dah henteu zalim nya. Nah ieu loba manusia korban mararaot. Nah ieu harta nepikeun ka leungit, imah nepikeun ka alancur, da Allah mah teu zalim. Anu zalim mah sabarehna manusia tah eta anu geus nyieun kajahatan eta gitu. Jadi kitunya Gusti Allah atanapi agama Islam nyaah ka masyarakat ka manusia, maka Gusti Allah menetapkan firman-firman dina Al-Qur'an. Tinggal ku manusia teh Al-Qur'an teh dibaca, dipahami, diamalkeun. Boh ku pamarentah, boh ku masyarakat. Apan Gusti Allah geus ngawartosan lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barokatim minas samai wal ard. Lamun manusia iman amanu takwa manusia teh nuturkeun kana aturan Gusti Allah atuh. Contona ulah ngaruksak alam, ulah maksiat. Da hirup teh bakal berkah, moal madorot bakal berkah. Walakin kazabu fa ahaznahum bima kanu yaksibun. Tapi loba jelema nu ngabohongkeun. Teu takwa ka Gusti Allah teh, aturan Al-Qur'an teh, aturan Gusti Allah teh dilabrak. Titah miara alam pan manusia dititah kan wasta marokum fiha. Gusti Allah nyeun alam, manusia ngelolana tata kelolana sing bener. Panditah ku Gusti Allah itu di mana manusia nyimpang tina cara-cara anu dituduhkeun ku Gusti Allah yen alam kudu olah sing bener kalaka diruksak maka akibatna bakal ka manusia deui gitu. Nah sakitu penjelasan tentang masalah bencana alam anu diguar dina Al-Qur'an. Hatur nuhun alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.